Gabut euy. Orang tebak-tebakan yuk. Sok coba. Ya nya ikan naon anu paling goblok sadunia? Ikan. Ting lihat. Ikan kembung. Nah, apa ikan kembung? Heeh, geus nyaho kembung, tapi hayo we berenang pan goblok. Nya sarua jeung maneh. Sarua naonna? Sarua goblokna. Aku naon sih kan galau gitu. Nya, teh galau. Nya, galau kunaon? Teh hanya rek nembak bikang ya. Der isukana malah mere kondangan. Mangkana mun geus aya bikang langsung gaskeun satset tong dingke-engke. Oh, gitu. Yang geus Neng. Bogo kan Neng. Hayu urang kawin ayeuna. Telat goblok, aing geus kawin. Dek, kan Dede sok mandi terus di toilet Dede eta aya jurigan euy sih. Jurig, nya teh atuh da teka tempo. Di kamar mandi urang mah aya jurigan si Ade. Piraku mangsan. Aslina si Ade, pokona mah aneh urang mah. Piraku caina kurang dipake mandi. Jeung urangan eta cai. Atuh pan goblok, pan cairna dipake ku sia. Loba nyamuk kieu. Neng, arek ka mana? Iya dek ka warung. Oh, kebetulan. Nitip obat nyamuk lah, ya. Apa nyamuk euy? Kunaon balik deui? Kurang lain? Kurang pohonanya, nyamukna geuring naon nya? Woi. Ai maneh kunaon cika nu galau gitu? Lain main teh maneh teh rek kawin. Nya, Ya terus lain mah geura ganti baju ku baju panganten. abi teh bingung, Bingung kunaon? Kapaksa kawin? Lain kitu, pupuh abi teh bogoh pisan. Ya terus kunaon? Guru geura ganti baju bisi nu nungguan tuh panganten lalakina. Masalahna abi teh dibere surat undangan. Har, pan ieu nu kawin lagi maneh nya eumeuh meunang surat undangan. Nya era atuh aya teh dibere surat undangan mah. Lo datang we tanpa diundang. Anjing kumaha maneh we sukan aing jadi ulah rame. Dedek. Aya artina sekreta naon? Rahasia. Ih, aing sumpah dah terus di imah, teu babaturan, teu saha we ngomong teh kan rahasia we jeung rahasia. Emang kayak rahasia naon sih? Nya rahasia Iman. Kumaha sia we Dek, aing marek pundung. Ih. Baca artina sekreta naon? Oh, ngomong atuh Dek. Pan teh tadi ngomong gimana? Iya mana di tangan teh di dieu ning? Ai maneh rek naon neangan urang? Itu maneh teh di tangan ku Pak RW di titah kerja bakti. Kedai lah kerja rape. Tapi cenah cek Pak RW kerja baktina dibere duit. Dibere duit. Hayu agaskeun. Sia mah giran dibere duit hagat goblok teh. Neng. Nah, keur penting mah syarat aja mau hapek. Keur penting. Nya keur penting. Emang penting keur di mana? Ih, kan teh di kamar Neng. Mun di kamar Neng, di kamar asa. Si Aki ke ngilu sare. Ih, berarti Neng kieu jeung si Aki. Waduh, berarti keur penting teh nangkap salah Neng atuh. Nya, Neng ditangkap ku si Aki. Dek, hari Dede kunaon jika nu parusing gitu? Nya, Dede teh keparusing. Parusing kunaon atuh curhat ka A. Dede teh yang main film. Tapi ulahan ku kabogo Dede.
Nah betulaheun dek. Geus weh, kabogok kitu mah tinggalkeun ku Dede. Nya, kelah, udah deh pikir-pikir heula. Emang Dede rek nyen film naon sih, Dek? Eta blue film. Blue film teh naon teu ngarti mah. Eta nu adegan teh muka baju sigan rek nyeun anak. Ai sia tong borok ka bogo sia. Aing we lencek sia moal ngijina sih film kitu mah. Neng, mereka mana? Iya dek servis HP rusak euy. Rusak kunaon atuh? Iya euy sering panas HP-na. Oh, panas. Nya Kang, sigana muriang soalnya kamari batuk-batuk jeung pilek. Oh, ayo buruan antar yuk. Ke mana? Rumah sakit jiwa. Ayo. Untung teka nyahoan. Woi, man. Cing diuk. Di mana maneh? Rek apel aing kan terjadi euy. Nah terjadi sarua geuning jeung aing. Nah, hai mana terjadi? Karek ge uing teh diuk tah jeung manehna. Di luar aya lalaki muka jendela. Nya urang teh reuwas da sieun salakina. Terus eta maneh kunaon beu teu jadi. Pugu orang ke sarua mangsan. Anyar mah rek asup ya nya lewat jendela. Orang nempuh aya lalaki keur diuk jeung manehna dina sofa. Nya urang kabur dewe da sieun aya salakian. Ai maneh emang rek apel ka saha? Eta ke si Kona. Ajig berarti sarua. Nu kali teh berarti sia nya lain salakina nu na jendela teh. Bah, Goblok. berarti tadi sia teh duduk na sofa. Goblok, Bang.